Ilhamri termasuk nu idah wafat nu maot nu ditinggalkeun maot salakina maot nya paladur sadayana kan beneran pamajikanna reuneuh tunggu sampai ngajuru yep keur ngabahas paladur sadayana naon wal muhsanatu. Jadi sebab wal muhsanatu ieu masih kene kalingkup ku pertikahan. Nomor kedua paladur sadayana nya nu tolak rojai kos kitu hiji atawa paladur saya manehanana dalam keadaan teureuneuh si jaed nolak paladur sadayana kasih hindun dak jatuh tolak aing hiji misalnya maka paladur sadayana bawaha bogo kasih hindun bogo ya geus diincer bae nah si hindun pepegatan ya kan mudah-mudahan berlanjut ira bawa ayana meunang nikah tunggu sampai 3 kali haidan sampai 3 kali haid punten lain 3 bulan 10 poe lamun menyebutkan kiai 3 bulan 10 poe asaan dasarna di mana. Emang ngitung-ngitung rata-rata mah paladur saya head awet sabulan sekali ngan bisa terjadi aya awewe head sabulan 2 kali. Jadi Imam Syafi'i netepkeun 3 kali haidan. Contoh ditolak dalam keadaan suci nya head suci head suci head suci didinya lepas idah sanajan 2 bulan 3 kali haidan paladur sadayana jeung teu meunang ngajatokeun tolak haram hukumna lamun ayeuna peuting dijima isukna ku urang ditolak teu meunang haram paladur sadayana nya jeung deui teu meunang ayeuna awewe keur haid ditolak jatuh-jatuhna mah ngan haram ayo tah eta 3 kali haidan 3 kali haid tanya awewe nangis barakali haid alhamdulillah geus lulus cenah bising aa geus hayang geura ngalamar mah mangga sok teh teuing AC gitu bro si dadan aduh nyandung dan lah resep ya bab nyandung dan ya aduh ya tah paladur sadayana tolak hiji tolak 2 gitu tolak hiji masa diceri naon mas engnya nungleun wajar masalah mah normal kuring ge hayang ngan loba kasieun hayang tapi loba kasieun kawan ieu lah dan gitunya dannya aduh paladur sadayana aya deui tolak 2 pas gitu masuk tolak rojai. Jadi tolak ieu paladur sadayana loba nu nanyakeun kiai kumaha sih tolak hiji 2 3 cek ieu cek manehanana nya sak ayeuna urang misalkan urang nikah jeung hiji awewe pernah ngajatuhkeun tolak hiji berarti geus hiji nya sana 2 deui misalkan urang nyorang nolak awewe dirujuk deui ku urang ieu can saeur idah dirujuk deui can 3 kali haidan geus dirujuk deui jeung punten Pak nolak awewe tuh kudu make saksi ngarujuk awewe ngarujuk pamajikan tuh kudu make saksi ketika ayeuna urang ribut jatuh tolak aing sahiji gitu geus isukan jeung punten lolobana ayeuna lamun geus ditolak ku salaki eta si kunyuk awewe mabur sebenarnya mah ulah waka mabur cicing heula di iman sok kesel eta kadang-kadang awewe cicing heula di sebab salaki ieu paladur naon ieu masih kena terikat ku idah masih kena wajib nganapakahan wajib kena ngimah ieu mah ditolak sakuaing hiji mampret ka mana ka bapana kunaon maneh balik ditolak ku salaki cenah geus sampean cicing heula diimangkeun sampai beres idah lila-lila ararata saduana
arana teu eta maksudna geus bakal deui dirujuk mamahku saya jadi deui dah. Kartos tebah eta tolak hiji tolak dua, lamun geus ngajatokeun tolak sakali berarti geus tinggal dua. Perang deui jatuh deui nu kadua nya dirujuk deui misalkan ye cinta deui berarti tinggal hiji ngajatokeun deui bahaya ye. Lamun geus tilu mah palah hadirin sadayana punten nya kitu teh bisa dirujuk deui aya persyaratan kudu nikah heula jeung batur bari kudu diasaan heula ku batur. Karesak serizaki Ustaz. Aduh ya Ustaz. Kartos teh Masrim. Heeh. Dia ngaji ulah tanggung lah. Sangguskeun we Mang Muhammad nya. Kitu tah paladur sadayana. Jadi aya tolak tilu mah paladur sadayana. Kitu nya eta kudu ditikah heula aya haji di sadeng. Kuat ku kuring di sadeng ngelain ngabukakeun aya aya pokona hayu we eta ribut-ribut jatuh tolak ribut-ribut jatuh tolak tapi ngahiji bae geus babaraha kali nolak ka pamajikanana ngahiji deui ngahiji carekan ku almarhum kaodam atuh ngahiji nepi ka ayeuna ge teu ngandel cenah tolak kitu kiai cenah jadi nyonya otol. Jadi lamun geus tilu mah paladur sadayana geus nya eta kudu ditikah heula ku batur karak jeung itu pepegatan jeung urang kudu ngalamar deui ngabesan deui. Karos teh di mana-mana geus lepas idah punten eta kudu aya lamar deui aya biasa deui jawab tuka deui tah nikah deui karak ke tolak urang jadi tilu deui lamun ditikah anyar. Jadi itu idah paladur sadayana nya idah berkaitan jeung tolak rojai. Ini tolak bain tadi tolak tilu asupna bain sugro. Lamun bain kubro mah khulu asupna. Termasuk kelian dibahas paladur saya. Aya dina surat An-Nur kan nepi du kamu aya umurna. Nya maka doakeun momen yang panjang umur. Muhammad surat An-Nur paladur sadayana nu kaheulahan Mang Oman nu kaheulahan dieu teh nyaho lah pokona mah aya hayang kaheulahan Mang Oman ge Allahu Akbar kitu Mang Kandi ya jadi Mang Kandi keur zaman Abu Jahal ya kan Allahu Akbar piran mobil cenah da paladur sadayana nya. Jadi aya batasan idah jeung itu geus kudu geus pugu ngajatohkeun tolak. Sebab kieu peladin sana. Ieu nyorang. Tatanggal di imara di imah di sadeng paladur sadena eta ngaranna logok asem pan. Aya kuring mah grup logok asem. LA Los Angeles. Karena lamun beladinya sadeng beladinya tan pasantren oman eta LA. Horeng LA teh logok asem nya beulana aya tangka asem gede tah eta tatangga hayang ditikahkeun bae eta si Tuti ngaranana anak Mang Empud kiai cenah wayana da pangsaksiankeun kuring arek nikahkeun jadi ditanya ceuk ieu teh Empud ai jeung pamajikan teh heula geus ngajatohkeun tolak can can di mana bos salakina ge nu teh heula mah gelo ceuk ieu teh aya cenah di Jawa tapi teu mere kabar tapi cenah geus arek teu sanggup kuring mah lamun can pugu aya surat atawa aya WA aya naon manehanana bener-bener geus ngajatohkeun tolak jeung cek ieu kudu geus lepas idah paladur sadayana pan cenah aya ieu kiai cenah aya naon aya di mana nu talek tolak teh di mana-mana saya tidak menafkahi istri saya selama 2 bulan berturut-turut maka jatuh tolak saya 1 cek manehna kitu. Pan eta ge disyaratkeun kudu hafal heula ulah nasab ulah JR. Kudu hafal heula bebeja ka
naon ka kantor urusan agama enak ya bawa boga anak salakina usaha ka Lampung nya teu balik bang manapakah henteu naon teu paladur sadayana pan geus leuwih ti 2 bulan paladur sadayana manehna kan baheula nyorang maca talek tolak ta ieu ulah waka nyebutkeun manehna terbebas tapi kudu KKU heula laporan bahwa saya punya suami kitu kartos teu nya ulah langsung wah geus cenah da aya talek tolak ieu engkena bahaya dak geus nikah datang di Lampung kok kamu udah nikah lagi kan kamu tidak ngasih nafkah sama saya begini tidak bisa saya belum menjatuhkan tolak saya tidak ridho kok masih istri saya gara lu tairna ngadu bedog kartos teu tak jadi pala hadirin sadayana ieu awas ayat idahnya aya batasan ulah main hantem-hantem wae pugu pamajikan batur masih kena aya ikatan suami iya main tika-tika bae bogo salingkuh tika maka di dieu termasuk paladur sadayana wa huriman al muhsanatu minan nisa'i paladur sadayana gitu diharamkan jelema anu masih kene aya ikatan pertikahan jeung salakina ulah maka punten awewe ayeuna paladur sadayana aya lalaki mah salingkuh wajar lalaki lamun awewe salingkuh juri tuh soang ngambek bener tidak yang jadi awewe kadang-kadang enak loh saling ditinggalkan ngoman pan ai pelaut mah ayeuna nusok berlayar ka tentara nusok berlayar eta 2 tahun 3 tahun karak balik akhirna bobogohan deui eta si awewe teh ya karena saling naudzubillah min dzalik paladur sadayana maka disebut muhsanatu teh diraksa boga salaki teu meunang lamun aya ikatan pertikahan keneh paladur sadayana nikah deui jeung nu seje illa ma malakat aymanukum kecuali amat teh meunang ayeuna sanajan boga salaki ge kurang misalkan dicokot direbut ditikah teh jadi masalah pidaril harbi di dieu da ai amat mah lain dieu paladur sadayana ai amat mah disebutna budak belian mangga sok teh deui nya ta cek Allah Subhanahu wa taala kitab Allah geus catatan Allah alaikum kamaraneh kabeh artina ketentuan Allah demikian ulah dikelah-kelah ulah dikieu dikitu ulah dirobal bayangkeun pada lamun enak ya kolot geus nyieun surat ketetepan wasiat cek mang teh wasiat untuk balil di ieu untuk ieu di ieu harta catatan ya anak protes Pak kieu catatan aing saya teh geus catatan aing sia an serem ngomongna urang eta karak kolot kanu jadi ulah protes ya cek aing kitu-kitu pan serem eta bener teh heuh urang ayeuna kana urang lamun menang ijazah Pak ti guru eta kadang-kadang dicatat kurang dirapi-rapi komo nu nulisna guru tuh kuring wiridan dala ya nang nuliskeun bapak eta wiridana taleungit Mang Muhammad nepi ka ayeuna dan nulisna guru karak catatan ti guru serem teu ki Abas catatan ti guru Mang Oman ijazah kaya nu nulisna ieu mah nu nulisna ge nu ngaijazahkeunana kumaha lamun ayeuna ti Allah Subhanahu wa taala nu nulisna Allah nu ngomongna Allah tacek Allah Subhanahu wa taala kitab Allah catatan aing diatur kos kitu ti Allah nepikeun ka ayeuna itu adalah kitab Allah catatan Allah Subhanahu wa taala ulah diroba-roba deui bener teh salat 15 jam sakitu nya johor teh jam sakitu kudu tergelincir paton poe teu meunang salat johor jam 10 diroba-roba kitab Allah ketentuan
sadayana karena ketentuan Allah, karena catatan Allah urang kudu fanatik. Ulah diroba-roba cek Allah kitu-kitu wa ma taqumur rasulu fakhuju wa ma nahakum anhu pantau. Lamun rasul geus nyarap Allah geus nyarap cokot, lamun ayeuna Allah anon lamun Allah geus ditah cokot, lamun Allah nyarap ulah dicokot. Geus fanatik jadi jelema mah paeh demi agama ikhlas ridho kitu kieu seger. Allahu akbar. Paladur sadayana ya. Wa halalakum ma wara'a jalikum. Nah, beda deui ya. Kumaha lamun ayeuna paladur sadayana si eta geus jadi randa. Ya. Kitu geus jadi randa papegatan tah. Atawa paladur sa ditinggalkeun maot tah. Meunang teh ditikah ku urang urut batur. Ieu kudu make dalil paladur sadayana. Cek Allah Subhanahu wa taala wa ahallalakum ma wara'a jalikum. Allah geus ngahalalkeun ka marane kabeh ka awewe satu kangen ti marane kabeh. Jadi lamun ayeuna geus pepegatan geus lepas idah segala macam paladur sadayana kitu meunang ditika kurang sok lamaranda second ki lumayan cek si im teh paling enak ngarokok cak kuda diisapnya terasa lada, paling enak kawin sama randa luarnya sempit dalamnya lega. Asik. Aduh maka sok teh aing geus mah antab tagu bi amwalikum baladur sadayana yen ta ayeuna nyupri maneh neangan maneh kawe marane kabeh kalawan harta marane kabeh kalawan mas kawin sok bere mas kawin atawa lamun amat teh mah awas samanin atawa beuli eta mah musinina tikah ku maneh goer musafina sing ade ulah jina tikah nya ulah ayeuna bujang jeung parawan bobogohan kacidi asaan segala kamu parawan apa bukan asli masih single cenah nggak percaya saya gitu kamu itu mungkin udah randa bener saya parawan coba tuh cobain dulu tolong tidak boleh dicobain dulu atuh ya emangnya naon gitu dodol gitu sayur gitu tapi tika heula karena kurang rasakeun maka kieu nya di mana-mana geus ditika mah pamastamtatum tamatatum ayeuna anu maneh ngeunah-ngeunah sok ngeunah-ngeunah bina kana tawe sok aya geus ditika mah masyaallah pelem teh mah pelem cek suminta lain si pedo cenah suminta cek pamajikan sehideung gitu pedok ji cenah hideung ge mantap cenah geblek ngomong lagi suminta masih pedok pas dodol ringan Allah ya hidup kan ya ansep terus kayaknya mama kecapean hari tegas ngaji dauriyah manehna karena boga penyakit darah tinggi waktu menang begadang di dia ge lamun bukan upaya penyakit darah tinggi ulah begadang teuing capek teuing deh begadang capek kena baladur sadayana nya kecuali nu teu boga penyakit darah tinggi lamun bawa apa darah rendah lain darah rendahnya Allahu akbar tah sok ayeuna lamun geus ditikah mah peladir sadayana tamata tuh ngeunah-ngeunah minuna teh eta awewe sok ngeunah-ngeunah ayat 2 tarek 3 sok ngeunah-ngeunah makana kitab ieu mah masyaallah ieu mah luar biasa ya bahas ieu mah kana ilmu Allah eta Islam ngaturna kata cara jima Mang Muhammad aya kitabna aya ulah main gaprak wae
tapi kudu diomel lah pepentia susuna segala dan ulah dan eta main habak-habak wae tapi kudu di pancola lah nah aduh ieu main gabrek-gabrek wae teh eta ngaranna teu nyunah eta teu make sunah eta nya subhanallah bahkan sunnah lamun urang kikituan eta paladur sare kudu sataranjang saduaan jadi awewena sataranjang buleut lalakina sataranjang buleut nya ulah make baju eta tersepen Allah kan make baju kikituan Ore kiawas kena. Aduh ya. Ya teta jadi sok kenang dititah agama dititah ulang ngeunang-ngeunang peladirin sadayana ngeunang-ngeunang ayeuna anu teu nikah jina ngeunang-ngeunang mah ngan jin menang laknat ya Allah doraka paladur sadayana jelema anu osok jina bakal dibere opah hiji rizkina bakal dikerap ku Allah nomor kedua beungeutna moal aya cahayaan beungeutna bakal melegpeg moal aya cahaya nu tukang jinah nomor katilu paladur saya bakal menang laknat Allah jeung Rasulna nomor kaopat bakal lila dina seuneun neraka eta opat ancaman bagi jelema anu jinah ngeunang-ngeunang mah di dunia ngan diancam ku Allah tapi punten lamun geus nikah mah ya Allah bebas ki arek sampai sapeting 17 kali sugan teu kudu mayar lamun ngadongkot mayar teh Mas mayar sekali satetes misalkan 200.000 2 tetes geus 400.000 3 tetes 400.000 kan eta di parung mah lawaran dah arek yeuh wah atuh disaletingkeun deui la ilaha eta di parung loba eta kuring geus pidato di parung moman di raya parung nyangka aya keneh haji abang haji nauli baheula babang aing hayang nyodong da kumaha bang gitu banget ngeng eureun di dinya garulis mah eureun urang di dinya eureun maka kope haji sorban dikieukeun tapi eta wanin heran wanin Pak Haji mampir cenah bolon aing ditawaran bang tutup bang mabur euy geus teu nyamun sorban kolomo aing ditawaran najis iman kuat iman teu kuat aduh mangkene ya mangkene atuh iman kuat teu kuat aduh Gusti ieu malah dulu sadayana ya teta ayeuna makana nu geus mampu nikah menikah sok bae kitu paladur sadayana nya nu geus mampu nikah lamun can mampu sing loba puasa lamun can boga modalna sing loba puasa naon sebabna puasa teh painah wijaun eta teh ngaleuleskeun sahwat kumaha ayeuna lamun geus ditikah patuhunna ujurahunna sok lamun nikah bere kumane eta buruhanana eta wewe
berekeun mas kawina ulah ayeuna dibisakeun nikah teh saya terima nikahnya nyi onah kalawan mas kawin 10 gram emas ai emas teh diberekeun ditekel wae ai geus ditikah mah berekeun nya ini eukeun akad dia saya terima nikahna nyi onah dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai nya geus jeka wae kumanehan teh diberekeun polongan teh polongan gitu tak lamun geus ditikah para dulsena fa'atuhunna ujurahunna paridotah itu adalah keparduan dari Allah Subhanahu wa taala wala junaha alaikum bima taradaitum bihi mim ba'dil faridah teu kunaon sih ayeuna kamaraneh kabeh dina perkara dina mas kawin anu silih ridho tina sabada dipardukeun artina meunang mas kawin dihutang saya terima nikahnya nyi onah kalawan mas kawin 2 gram emas naon dihutang menang teu meunang aju eta nu mas kawin dihutang menang di jimat teu ini misalkan hiji lalaki saya terima nikahnya nyi onah dengan mas kawin 2 gram emas dihutang menang di jimat teu menang teu kunaon teu kabayar-bayar atuh jadi hutang sia polongo para dur sadaya nya makanya dia min hauziha tina babagianana eta paridho tegasna mas kawin atawa setengahna atawa ditambahan teu kunaon tadina urang kalon mas kawin 2 gram ditambahan geus urang loba milik nami abdi bapa mayar hutang mas kawin ka minta baheula sebab dihutang tasok 2 gram kek ku bapa ditambahannya 10 gram jadi 12 gram ridho tuh umi atuh karuan mun bisa 100 gram kak gitu Allahu akbar indah ya mamanya innallaha kana aliman hakimah sanyanyana Allah aya Allah eta anu maha kuninga jeung anu maha bijaksana nah, itulah aturan Allah Subhanahu wa taala kunaon si Mas Adin aya aturan kieu nepikeun ka ulah kawin ka dieu meunangna ka dieu urang mah abeh puguh bina sia teh turunan saha bin saha anak saha pan sok ditanyakan kadang-kadang sok ditanyakan sok kitu lain anak saha bener teh coba lamun teu puguh bin urang mah tamandila tanyakan ku Ki Abbas tadi jolim eta mandila jolim ka Ki Abbas eta gara randeng betulkeun ngaji gara randeng penjoliman gitu coba kumangkeun ditanya mandila si anak saha teu nyahoan bener teh aya urang apa Sutisna sa bin Haji Muslim bin sa Haji Nasor bin sa terus saya kan itu nya bin mun bisa nepi ka 7 eta cenah mah cek nini deui wae lamun urang katalar 7 turunan dan eta otak sok dicerdaskeun cek nini eta nu kamakolan nini Maoman bin Anu 7 turunan urang kudu apal tah tadi antara nu ngawadiskeun nyerdaskeun teh paladur sadayana eta di antarana katalar turunan Kanjeng Rasul eta mah geus hukumna wajib Muhammad putra Abdullah putra Muthalib terus kan itu ulah ieu mah teu pugu aya bapa sia saha teu nyawa aing kana saha apa deui PA juga orang bapana embes eta jadi ayana kieu sing tengah jadi itu Islam memperketat kieu kitu abeh puguh urang bina diatur ku Allah sakitu mudah-mudahan sing ageng manfaatna khusus bikin sim pribadi sebelum bikin sadayana ngaji hiji wae heula nya ya jalal wa ikram Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin awalin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabat Rasulullah ajmain alhamdulillahirabbil alamin hamdan mu'afin wa yaqabu majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina
وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولمشايخنا ولإخواننا ولقراباتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم هذا مقام تطمئن به قلوبنا وتحرسنا عن الأعداء والظالمين وتنشدنا لعبادتك وتوسع رزقنا وتيسر أمورنا وتنفع علومنا نفعنا وبركنا ولدينك وللناس أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Apunten dina sadaya